Bagai wah tempo aing ya. Dahar dipangbelikeun ke pemajikan naon ieu patut ya. Ieu teh nasi padang anjir, ieu jairna tempo segede pantau we jiga nu. Wayahna kudu make sambal we datengeun atuh make sambal tuh. Samalna urang perulukeun heula. Anjir tempo. Wah euy tuh. Aing nu resep sambal tah. Procotkeun ku urang mah. Hayu urang dalahar heula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil jeung sambal wajib bismillah. Cuma kudu belawakna ge belawak gede nu kieu mah. Tempoa. Anjir. Kudu jahe. Asli nah. Pokoknya lah mau diberi jair wah, aduh. Daharnya asli nikmat pisan euy. Oh gitu ya pokoknya mah carita nama masalah dahar mah nu penting mah sehat awak mah heueuh dahar jeung naon ge pasti nikmat wae heueuh.